Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nggak bikin konten musik ya. Saya lagi sama kakak Ucil, krunya kakak Ucil lagi siap-siap. Kita nge-review satu titik tempat yang dimana banyak sekali orang-orang yang bilang kalau tempat ini banyak di luar nalar atau kasat mata. Dan katanya dulu ini lapang ini yang terkenal lapang Ajum. Dulunya ini tanahnya sebenarnya tanah Belanda, dan Bapak Ajum tersebut itu beliau itu dulunya yang merawat lapang ini ya, tanah ini gitu. Di depan saya ini ada pohon besar. Seperti yang udah saya ceritakan barusan, baru kali ini saya menampakkan diri di channel saya di Sony Pro Channel, dan kali ini saya akan mereview tempat bersama Bapak siapa? Ustadz Aji. Bapak Ustadz Aji di Nyomplong ya. Alhamdulillah biasa silaturahmi. Kita perkawis tempat ya, kapungkur teh kumaha gitu Pak. Iya teh cerita Ya, itu ya. Jadi dulu teh itu tanah Hernom. Iya, Belanda. Kalau Belanda ya. Diambil alih sampai ke akhirnya teh ieu teh jadian tanah Carik, tanah di tanah desa itu anu aya di wewengkon Kampung Jubrah Pol. Jadi di tempat kebetulan keganjilan lah. Kabaran kan ya paenteng gitu, paenteng teh sareng makam umum. Insyaallah orang nyobi kanggo ngungkap cerita-cerita di warga bahwa di dieu teh serpisan makhluk-makhluk astralna itu oge di dieu parabot ge seueur gitu kan, parabot gaib pusaka gitu kan, peninggalan kapungkur teh di dieu seueur pisan. Nanging yang mudah-mudahan tiasa kaungkap gitu. Jadi di dia sanes sejak aya misalna urang aya ngaganggu atau kumahana gitu kan. Ngan urang teh antawis urang kan antara alam gaib jeung alam dohir teh kan itu kan cuman tipis lah. Iya, beda tipis. Nah, beda gitu. tipis. Saya salahna beren urang silaturahmi gitu nah, ya. gitu urang silaturahmi, dasarnya tetap makhluk Allah kan. Mohon. Insyaallah pengintan kayak orang coba ungkap, mudah-mudahan jeung hasilnya. Mohon amin. Hasilna adina ya waktu. Subscriber tetap pantengin wae di Sony Pro Channel. Oke, sadayana abdi sareng Bapak Ustadz Aji bade menuju ke rumah kosong anu aya di tengah-tengah kebun perkebunan gitu. Yang ada di pertengahan kebun itu ada rumah kosong. Beliau merasa terpanggil ke rumah tersebut ya. Rumah ini katanya tadi ya guys, ada cahaya masuk ke sini nih, cahaya putih, nggak tahu apa itu. Saya lihat ya teh sabaraha grup ya sabaraha grup era dia terus menuju yang eksis ya, peta terus mulai ada eksis. Ustadz Haji mau berinteraksi sarang dia nanti makhluk astral dia. Sapotong orang wujud harimau masih tetap kita ditekan ku siluman-siluman anu wujudnya berubah-ubah. Upami secara peninggal orang dina keimanan orang ngeri. Upami ninggal dina wujudna alhamdulillah orang diwujudkan manusia sebagai makhluk anu paling sampurna. Oke Pak Ustadz, orang cobian nganggo mediator supaya biasa berinteraksi, biasa nguak penginten
Seluk-selukna carita kapangker anu aya di lapang aja. Biasa didapatkan kaset bisa dipanggil di atas mediator. Ya, mau pakai mediator guys. Kawarasan panginten lagu sareng gaya anu penting coba mediator teh kang mandi deui. Kang Iman tapi dengar dia sehat. Suasana di belakang layar acara angin penting anu dipimpin atau napi hostna ku kakak Ucil anu bakal tayangna di AKTV. Biasa kali Pamininggal dina ular. gerak-gerik nama ieu siluman ular rupina nya. Sarang saya, Siluman ular. sarang saya. Tempat tanisku. Ya wujudna oray. Mohon wujudna oray. Tarsa anu ngageugeeh di dieu. Tos sabaraha lami ngageugeeh di dieu? Inilah. Iyalah. Anu di mana ieu linggihna? Di paling mana? Belah mana? Ieu wujudna siluman. Gitu ya. Anjeun lain Islam? Sabaraha puluh tahun? Sabaraha ratus tahun? Aya. 1000. Hampura pula datang ka dieu sapara kaca ieu seja silaturahmi anu kahijina nepungkeun bahwa hayang ngabuktikeun bahwa gaib teh aya. Taku kituna baetan dina ieu waktu alhamdulillah ieu Ki Sanca terus hadir ka ieu raga hampura anu kasuhun ieu rek naros kumaha ieu di patepatan teh sugan aya ojangan atau anaona di patepatan sehingga ieu patepatan teh jadi perkumpulan para makhluk halus gitu termasuk bangsa anjeun nyalira. Cenah tempatna teh kajamah ku batur. Dina tempatna cara kajamah ku batur. Jarang. Di dia tiasa disesekeun babaturan ieu sosok-sosok naon nu ieu. Loba. Dia Jeroan kabeh. Jeroan kabeh. Maka ayeuna hayang ngungkap heula ayeuna sajarah ieu lapang ketika bisa jadi ngeunah kieu. Ieu teh rada fenomenal sajarah lapang Ajum teh. Hampura ieu ditaroskeun teh, ditanyakeun teh ieu teh kumaha sajarah lapang Ajum ieu? Mun sajarah Carita lapang Ajum teh. Apa? Saha ari Abah Ajum teh? Teu apal? Cet anu sok nemongan ka warga-warga itu saha? Saurna seueur warga nu ngalangkung ka dieu teh ninggal hal-hal anu loba babaturan kaula. Eta pangna tiasan ngawujudkeun nemongan ka para manusia teh pangna naon tah? Ngagoda. Para manusiana ngagoda. Kaula bukan ngagoda. Nah, make jeung ngagoda. Ngagoda sangkan sieun gitu. Jalaman goreng hatena. Iya tempat kau lah dipakai tuh balik. Tiasa diungkap dipakai Cina. Kalau balik seueur eta. Loba. Di palihan mana kinu dia yang tempat ieu teh kotor teh. Anu bangunan kosong itu sanes. Salah sijina panganan dedinya. Matakan diganggu loba di kebon ieu ge loba. Memang ieu Tebih ka lemur nya. Nah, batur ka urang loba di hadap. Bangsa neng gericai loba. Sadaning kunti. Nah, Pocong ipri loba. baik. Nah, Termasuk yang sorangan. Enggak rilis. Nah, Eta teh bisa mereka kayaan cenanya. Sarata kumaha cenah ya? Sarata kumaha teh cenah yang bisa jadi beunghar teh. Dikawin. Bangsa anjeun. Tapi aya para makhluk nu ka dieu. Loba.
cing atuh pangulamkeun ieu anu istrina ka dieu lengkapkeun ka dieu eyang hoyong ninggal tapi kumaha hoyong ngungkap ti para istrina gitu. Tapi hoyong silaturahim sareng ti istrina ti bahasa kula ngomong ke silaturahim teh pangitan itu hayang sampurasun lah gitu. Tapi biasa didongkapkeun ti golongan bangsa yang tadi kalau bapak nih babaturan ya anu awena coba atuh pang manggilkeun biasa ku eyang mangindeu biasa ku eyang dipanggilkeun ka dieu. Sampurasun. Kunaon jiga nu era kitu? Sampurasun. Sareng saya. Sana mi teh. Si Dewi. Kunaon atuh ke jeung cerik? Hah? Tinggali. Oh, terasa peluk baju lama. Terasa peluk baju lama. Paria hayang nasi ya, tapi tinggal ieu kana resep ieu mah. Coba tuh tinggal kana resep ieu. Coba tuh tingali. Di mana ieu teh linggih teh Dewi teh? Di belah mana? Jembatan. Jembatan iya. Videonya di belah kali deket makamnya. Lain karena lamun dikawin bakal mereka kayaan ya kan? Hah? Tergantung naon. Tergantung kasep. Tergantung naon. Anu goreng moal. Tinggali ya karena resep atuh udang ya. Tinggali atuh ka dieu. Jadi milih aya anu tapi aya hampura panginten ieu tiasa ngasuh kali kumargi mediatorna ieu rada karunya ieu biasa istilah panginten mohon atuh keluarnya aja nya hampura geus orang ka dieu hampura geus diganggu tapi kade ieu ulah ngaganggu we ka manusia nya ulah ngaganggu manusia tapi ai manusia gangguan mah heeh ai manusia gangguan mah berhakna anu diganggu ku anjeun teh anu kurang imanna kurang kekuatanana nya gitu. Tapi mudah-mudahan lamun anu kuat iman anjeun bisa teu ngaganggu. Anu kuat akidah, anu kuat agama, anu kuat anjeun moal ngaganggu. Jadi lain teu perlu merenya manusia nasieun ku bangsa anjeun teu perlu. Nah, itu tahu kituna enak bisa ngawujudkeun anjeun enak bisa hadir enak ka dieu hampura merena kuring geus ganggu tapi niat ka dieu paling teh ieu bahwa alam gaib teh aya tanya ti golongan Ipri anu namina Sri Dewi. Tanya hampura painten ayeuna wayana ieu kaluar tina ieu raga kumargi ieu karunya ieu raga nya kaluarnya sok nuhun pisan tos tiasa ngiring espati tos. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Di mana kekuatan orang iman orang kuat insyaallah orang moal kagoda ku hal seperti itu. Kabar namanya oge tadi ya Sri Dewi Mun biasa ngaganggu teh kanggo manusia anu imana memang tipis kan gitu ya. Kami imana nu kanal mah tadi gitu biasa sawarnanya biasa naon teh bisa batang ngaganggu atau napi nemongan begitu nya. Ieu urang cekapeun deui ka dieu wae alhamdulillah kan gitu. Terus bisa Pak. Sampurasun. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aduh hampura ieu dina weting ieu rame-rame kieu datang ka ieu patapatan sejak tadi hayang lain erek mengkolkeun imajak teh yang muatan imannya jalmi urang ngabuktikeun bahwa alam kitu ulah serba disalahkeun ka gaib manusia teh. Jadi kan termasuk eugeun wujud manusana teh eyang dina waktos ieu anu hadir panginten kana ieu sukma kana aya kana ieu raga saha ieu teh pangarsa teh. Nami Ngayong diten ke nami. Awak manami biasa. Awak. Amin. Ya, mudah-mudahan aran jeung pasien ke selamat. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala.
jeung nyuhkeun wejanganana we keur urang sadayana keur makhluk sami-sami makhluk Allah ya urang nyuhkeun wejanganana kumaha ieu teh. Ieu tempat sampai ka cikulasana fenomenal ieu teh fenomenal ieu teh. Lapang ajem teh kumaha ieu teh sayang di dieu tempat-tempatan teh. Ya sakral ya. Olah dipake tuh balik. Parasan pengetan aya sesepona di dieu anu di pesantren di tempat-tempatan pengetan ieu tah wujud anu namanya ieu anu ngawengku ti urang wewengkon ieu sadayana dugi ka dieu tah ieu anu lebet ka ieu sukma ieu. Tah itu anu ku salama urang syuting alhamdulillah selalu aya hadir. Atur nuhun kana bimbingan Ayang hapunten kasuhun pengetan biasa lungsur tina ieu raga kumaha insyaallah pengetan wajangan teh Ayang. Insyaallah mudah-mudahan ieu patapatan sabaran diungkap sapertos kieu mudah-mudahan teu aya deui kajahatan anu matak ngaruksak kana akhlak manusia. Lawatin balik ku aranjeun. Mumule ieu tempat patempatan ku anjeun. Jangan kincu aranjeun ka arepna. Atur nuhun Ayang kana wajanganna. Insyaallah mudah-mudahan kadangu ku sadayana aya dina proses. Mudah-mudahan ieu kapayuna ieu tepat langkung sae deui di anggona tiasa dirawat sareng dijagi. Atur nuhun kana kadokapana penten itu tiasa Ayang ieu teh aya wartos di servisan ieu teh parabot anu aya di dieu. Leres. Memang leres eta Ayang. Aya kenang-kenangan pengetan keur ieu keur ngabutoskeun bahwa anu kitu teh insyaallah aya biasa langsung ku Ayang dipang kau nangis kolot anjing. Memawi pangetan ieu teh yang saha namanya teh? Aya Mbah. Yang haji alhamdulillah pangetan hatur nuhun. Oke pangetan Ayang bade lungsureun nyalira mangga. Hatur nuhun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Auzu bi kalimatil ahitamatil. Auzu bi kalimatil. Allahu akbar. Alingkan. Serangan. Alhamdulillah satosna abdi sareng kakak meureun abi ngintip kakak program angin puting ya Kak. Beres. Anu tayangna di AKTV meureunan sakseni wae ku sadaya baraya di AKTV dinten Jumat malam Sabtu setengah 8 wengi gitu. Sareng Pak Ustad Haji aya Kakak Ucil oge gitu. Tah ieu perkawis nu tadi Pak Ustad anu tadi teh aya IPRI oge eta nya. IPRI eta salah sawios penghuni didinya gitu. Iya. Termasuk jadi teh dina lingkungan eta kan aurana gaib salena lah full itu gaibna. Itu salah sarios anu ngacik didinya anu aya anu cicing didinya. Tapi da salena ge lah rekayasa jin. Iya. Urang mah tebelan iman kuatan iman we insyaallah. Itu jadi teh salena teh aya manusia mah makhluk paling sampurna, paling mulia alhamdulillah manusia. Manusia lain lemah manusia mah pasti bakal ngakui manusia teh mana manusia. Eta manusia berarti sadayana ketemu Allah. Jeung deui anu ku abdi disakseni di lokasi nu nembe teh seueurna makhluk-makhluk anu negatif gitu. Negatif seueur. Kulantaran berenang si tempat eta teh seueur dianggo maksiat gitu nya. Jadi seueurna ti golongan teh namanya teh siluman. Siluman jadi non muslim gitu. Dia bukan muslim seueurna. Pengalaman nu sangat berharga saliana di alam nyata masih aya di alam liana. Jadi perkuat iman, pertebal takwa kanggo ka para kaum milenial. Kanggo zaman ayeuna mah lebih cakepkeun di kana makawasa itu banyak Pak Ustaz. Cek istilah nama anu dina tayangan ieu positifna candak, negatifna keun urang bicara sing jauh kitulahnya. Sapertos tadi anu gaib nyongkon dikawin bakal mereka beunghara. Nah, eta teh ulah sampai ka anu teh cek usah dakwah nu mereka beunghara lewati Allah. Sementawis merenang ayeuna abdi sareng Kakak Ucil, sareng Pak Haji meureun pamit ya. Di Pengkar pagitan aya. Di Pengkar aya Mbak Sukma. Mbak Sukma. Ya meureun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.